Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Haturan dadaramang sadayana. Apakah yang hadir ada yang hatinya sedang galau? Apakah yang hadir ada yang hutangnya belum terbayar? Apakah yang hadir ada yang jomblo? Yang sedang galau pulang dari sini diganti dengan ketenangan hati. Yang punya hutang dilunasi Allah Ta'ala. Yang jomblo cepat ketemu dengan jodoh yang pas. Terima kasih Sergio. Alhamdulillah. Alhamdulillahi ala ni'amihi al-gharra wa alaihi tatra wassalatu wassalamu ala sayyidina wa maulana Muhammadin al-mahsus bi jazilil bushra wa ala alihi wa sahbihi adz-dzakirin Allah katsira fi sirri wal jahra amma ba'du. Anu dipihormat panitia penyelenggara Mauludan Akbar, keluarga besar Masjid Nurul Huda, Kampung Banu Raja, Banusari, Desa Pangoban, Kecamatan Masih Batu Jajah, khususna Kang Iwan anu tos ngahajang ulung karompok anu itu ka soreang. Atur nuhun Kang nya. Terima kasih. Oge teu hilap para tokoh nu hadir, tokoh agama, tokoh masyarakat, para tur pemerintahan, sareng sadayana jamaah alhamdulillah katinggal lumayan seueur. Para pemuda di Pengker nampak hadir katinggal kararasep, para pemudi geus hadir katinggal garelis, ibu-ibu sedeng sadayana sing bahagia dunia akhirat, didoakeun sing salamet dunia akhirat. Sadaacan Pak Haji masihan ceramah agama langkung tipayun kurang doa bersama. Doa bersama. Umargi bade ngadoa calikna kedah sopan. Awewe saya mah emo. Dewi tong gitu Dewi diuk teh bener dengan jauh gitu. Mau dipacok hayam Dewi. Sok salikna bisa. Tong aya nu sila eta belum diubah. Emok. Emok eta santi emok. Nu bade ngadamel cai doa tutup caina dibuka. Naon wae perkara anu ditempelkeun kana burudan pasti katempelan barokah junjungan. Kituna mangga
caina di barokah. Kapanitia nyungkeun cai kanggo Kang Iwan sakulah warga. Oke, sok ibu-ibu diapresiasikan. Watuturkeun. Bismillahirrahmanirrahim. Salam. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah. Wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Astaghfirullahal azim. Wa atubu ilaihi. Sallallahu ala Muhammad. Hadiah Fatihah mugia dinugikeun ganjaranana ka arwahna para nabi para rasul khususna Nabi Muhammad, keluargana para sahabatna para tabi'in para wali para ulama para syuhada para sholihin, dumugi ka arwahna karuhun urang sadayana khususna karuhun aya di kampung Panuraja Manusari. Al-Fatihah. Bismillah. Angkat panangan. Fatihah kedua urang nyuhunkeun ka Allah Ta'ala mugia dosa kalepatan kahilafan urang sadaya dihapunten ku mantenna. Hate anu gelisah sini pasien katenangan. Anu gaduh urusan sulit puiti dieu Allah masihan jalan keluar anu gampang. Gaduh panyawat dari ujung rambut sampai ujung kaki dicabut panyawatna. Digentosan ku kesehatan anu sampurna. Anu usahana bangkrut sing bangkit kembali. Anu kirang barokah ditambih barokah. Nuju ngabangun masjid, madrasah, pasantren sing dilancarkeun sagala rupi. Khususna masjid naon ngaranna? Al-Maisyarah. Sing lancar sanarupana. COVID-19 segera diangkat dari bumi Indonesia dan dari seluruh penjuru dunia. Hajian umrohan semoga segera cepat dibuka kembali, terutama untuk jamaah haji Indonesia. Ieu kampung sing tebih tina musibah. Ieu kampung sing tebih tina narkoba, minuman keras, aliran sesat. Masyarakatna sing pageuh nyepeng akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Oge anu sakola masantren kuliah sing karengeng ilmu anu manfaat. Jadi anak yang cerdas dan berakhlak mulia. Al-Fatihah. Mangga maraos sholawat wa barik. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil inna allaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Allahumma salli wa sallim wa barik ala
سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد اللهم صل وسلم وبارك سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد آمين Allahumma bihaqqi salawatika wa salamika wa barakatika ala sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam ij'alna ya Allah minal ahya'il marzuqin ma'al ladzina an'amta alaihim minan nabiyyin was-siddiqin wal awliya wal ulama wasyuhada was-salihin wa alaina ma'ahum birahmatika ya arhamar rahimin. Al-Fatihah. Tiupkeun kana panangan dengan ipahati sakuturkeun balurkeun kana mastaka teras kana rarai leher, dada, perut, pas sampai ujung kaki. Namanya katempelan barokah sebanyak organ tubuh urang jadi sehat. Waya cai dileut pakai tangan kanan. Bismillah. Alhamdulillah sallallahu ala Muhammad. Sok tuturkeun ayeuna shalawat nangge tabuhan rebana. Mari bersama. Sadayana. Lain macana maksudnya sadayana. Mari bersama. Kita bersolawat agar bahagia dunia dan akhirat. Ajilah sekali kesadayana diri sekali jadi sekali sewa. Mari bersama kita bersolawat agar bahagia dunia dan akhirat. Gitu belakang. Mari bersama, mari
kita bersolawat agar bahagia dunia dan akhirat. Semua mari bersama kita indahkanlah harimu dengan bersalawat, selamatlah hidupmu dan dapatkan syafaat. Yuk, 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 mari bersama kita bersolawat. Coba sekarang suara perempuan saja. Sok awewe. Mari bersama kita bersolawat agar bahagia dunia dan akhirat. Walaupun sudah malam, tapi perempuan suaranya masih semangat. Wajar dikasih nilai 100 untuk perempuan. Cik ayeuna lalaki saaya-aya. So, lalaki dipengker mangga. Mari bersama kita bersolawat agar bahagia laki-laki memang jumlah yang hadir tidak sebanyak perempuan, tapi baca salawatnya lebih tenang, kalem dan bassnya pas di telinga. Nilainya 175. Yuk bareng-bareng yuk. Yuk. Angkat tangannya semua begini semua. So amin penunutan. Angkat. Ini ayo semuanya. Mari bersama kita bersolawat agar bahagia dunia dan akhirat. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa
Allahul kafi Rabbuna kafi qasadana kafi wajadana kafi likulil kafi kafana kafi wanimal kafi alhamdulillah Allahul kafi Rabbuna kafi qasadana kafi wajadana kafi likulil kafi kafanal kafi wanimal kafi alhamdulillah. Macana tong wajadana wajadna kafi kantos. Ayeuna urang ngaos singkat padat. Margi Pak Haji ayeuna diantos jam 12 di Kampung Cipongporang Katapang. Kurang bagi-bagi waktu. Kang Iwan terima kasih banyak. Tos ngulem Pak Haji sehingga Pak Haji tiasa lagi deui ka Kampung Banu Sari. Tos lami tepat-tepat gara-gara si Covid. Gara-gara si Covid rukun Islam ke jadi opat. Sebab ibadah haji itu hari ini kemana? Di opat. Betul? Barokah salawat corona minggat. Terus di mana Mas? Gimana Mas? Barokah salawat jodoh jauh jadi dekat. Rezeki sempit jadi luas. Amin. Nu imah ngontrak jadi barokah imah. Amin. Sing bisa kamarkah. Amin. Suami ibu istrinya bertambah. Amin. Ibu-ibu rek amin moal. Lalaki amin. Amin. Itu jawaban yang benar. Dan memang lalaki jeung awewe beda. Lalaki awewe beda. Awewe mah normalna alim dicandung. Lalaki normalna hayang nyanung. Jadi mun aya lalaki kana nyanung teu hayang-hayang acan, ciri lalaki teu normal. Kedah engal-engal di parios ka psikiater. Bahaya. Jelaskeun. Erek. Urang make judul Kang Iwannya ngaji teh. Ame kugu make judul teh. Teka ditu teka dieu nya. Judulnya adalah tilu golongan jalmi masuk surga moal dihisab heula. Moal ditaros heula, ngabulubus we, batur mah antri ka surga teh loba ditanya. Ieu mah henteu. Aya jalur khusus busway mun di Jakarta. Nah, we tambah lempeng boga jalan sorangan. Bagjan ke? Mulia ente. Mudah-mudahan yang hadir masuk surga tanpa hisab. Surga itu luasnya seluas langit dan bumi. Penduduk surga wajahnya tampan dan cantik. Sanajan di dunia goreng patut. Masuk surga berubah jadi kasep jeung geulis. Sanajan di dunia socana teu ninggal sampeana cacat, masuk surga berubah sempurna kembali.
Tong ngalamun deui tinggal di dia. Pikiranna tong ucas acos dekat tingali nu ngalamun maaf ya. Mau bisa di. Di surga itu umurnya 30 tahun sadayana sebayang moal aya kolot jeung muda terus moal robah jadi kolot 30 tahun. Sintar ini jangan ngobrol, dengerin Chandra lagi bicara. Kulitna kalian putih sadayana. Teu aya di surga kulit sawo mata. Komo hideung. Sanes hideung putih tua. Ieu naon ieu? Kuku. Penduduk surga teh engke kulitna sapertos ieu sadayana bodas atau kieu. Pertos kuku bodas sadayana. Sadayana di duniana itu bodas. Mulus sanajan di duniana hapur. Sanajan di duniana aya singkayo. Masuk surga Allah di surga nu singkayoan. Mulus. Di surga tidak ada sakit dan tidak ada penyakit. Teu aya di surga rematik. Komo nyeri huntu. Matang anu ayeuna boga penyakit dina sampean dina mastaka tarimakeun we engke digentos 100% sehat di surga. Amin. Ajib tidak? Ajib. Luar biasa tidak? Luar biasa. Di surga tidak ada BAB. Tidak ada kencing dan tidak ada ingus. Teu aya penduduk surga lehoan. Nulehoan mah penduduk dunia. Artis kajenteng geulis, anger we keur peluma lehoan. Pura Adi, si Andin. Anger we modal. Anger we kieu. Kajenteng geulis. Di surga mah moal aya awe modal. Moal aya awe kieu. Di mana ya? Tinggal di dia. Tina pori-pori teh keluar keringna. Keringat teh sengit minyak kasturi. Minyak kasturi itu adalah salah satu minyak wangi di akhirat. Wah, kesan teh wangi. Teh juga kesan urang bau hidup ya pati. Terus kedua tina sendawa. Terap nanti sengit minyak kasturi lain jika terap urang bau alaihi. Hebat tidak di surga? Ajib tidak? Sarapanana penduduk surga 1000 piring. Lain subhanallah. Hah? Lanjutna subhanallah, masya Allah. Bari 1000 piring teh Kang Iwan tuangeunna teh teu sami, beda-beda ngan raos sadayana. Tinggal ke dia. Di surga teu aya wareg. Komo kamarkaan. Kan lamun tuang tos wareg teu raos kan? Cece kakang neng tuang kelapar sepiring raos, 2 piring ulangan raos. 3 piring 4 piring utah. Tapi di surga moal aya utah. Raos salamina teu aya wareg, teu aya kamarkaan. Jeung teh hayang miceun, teh miceun. Ajib. Ajib tidak? Ajib. Luar biasa tidak? Luar biasa. Jeung di surga mah tidak ada permusuhan. Tidak ada perselisihan. Teu aya di surga tatangga jeung tatangga teu akur.
Teu aya di surga dulur jeung dulur pasea teu aya. Kenapa? Karena penduduk surga semuanya bersih hati. Teu aya di surga anu hasud, dengki, iri, teu aya. Ajib tidak? Ajib. Biasa. Kapangarsa ti Cianjur wilujeng mulih. Sing salamet di perjalanan. Mugia tiasa patepang deui sama Chandra. Teraskeun. Hebat tidak surga? Hebat. Ajib tidak? Ajib. Di surga moal aya stres, moal aya stroke, moal aya galau. Sak menit pemikiran masalah teu aya di surga. Surga adalah kenikmatan 100%. Ngali ka dieu tong nyu HP. Ngali ka dieu ngaji heula sakedeung moal lila. Budak mara terus punya HP we. Dahar HP geus dahar HP. Modal HP geus modal HP. Keur ngaji ge HP mah ngabalasan WA. Ngalian status batur. Sirat ke sekedar konsentrasi supaya ilmu kabawa. Mun ngaji kurang merhatikeun karena itu suka yang bali hambar teu ngeunah kana hatina teh. Tapi lamun fokus nikmat kana hati dan ilmu Allah teh sehingga dahareun ngeunah kana hati. Tapi lamun pikiran ngaco kemana mana. No HP ngabalasan WA. Hamba balik ke tiura. Jeung ieu mun pengloba jelema ieu barudak mara ari status teh ieu nu kudu mangpaatkeun batur. Mun getol ibadah tong statuskeun. Ibadah puasa Senin Kemis distatuskeun. Tapi kali tulis dah dina status teh. Kadang geus jam 5 leuwih. Sebentar lagi saat berbuka puasa akan tiba. Atuh batur teh maca menjadi apal oh mana teh keur puasa. Beak we ganjaran teh ku status. Tulisnya teh menu buka puasa hari ini. Aya nu kitu? Ya, ganjaran teh ku status. Diam kamu Pedro. Jangan berbicara seperti itu. Dengerin Chandra lagi bicara. Teraskeun. Malikan dia. Lamun amak kabatur tong distatuskeun. Cuma ditulis kesel. Ya, macan lagi. Disangka lagi batur teh bakal resep ningali status gitu. Justru timbul ngewa. Ciri teh sabar teh. Aib teh gitu patut distatuskeun. Status manu alus we, aya pangajian di dieu. Aya misalnya pamfletna tok statuskeun ke batur teh maca. Oh, malam anu teh pengajian di Masjid Nurul Huda cekat Pak Iwan. Atuh batur teh maca jadi hadir. Teh eta mah urang hadir, batur ningali status jadi milu hadir, double ganjaranna. Kan manfaat keur batur. Pernah menang ilmu ti kiai kata Mutiara Hikmah statuskeun pan batur jadi maca. Oh kudu kieu geus ngirup teh. Tah kitu aya manfaat. Mun masak tah tong statuskeun. Cuma dahareun statuskeun. Dimulai masakannya mah teh dihidangkeun. Lain keur jualan jualan mah bedanya. Imang haja we dimulai masak. Oseng cumi-cumi. Statuskeun kaedok leunjang. Atuh batur teh jadi kabitaeun. Merenteu kan. Jadi sebutan milaraan cek bahasa kolot mah. Doraka dosa dari milaraan ka batur. Nabi bita tadi. Manfaat kitu naon. Jadi halus. Yang seri yang biasa. Hartos. Lamun nulis assalamualaikum, tong disingkat-singkat.
Waalaikum. ASS. Mikum. Naon artinya kitu patut teu baru. Terus henteu. Begitu mah teu wajib dijawab begitu. So mengandung makna assalamualaikum. Bunga jawab nak. Saya mah jawab begitu. Tong culang cileung tinggal ka dieu. Assalamualaikum teh teu kabeh kudu jawab. Aya 3. Tah Pak Haji ucapkeun assalamualaikum tah eta mah kedah dijawab. Fardu kifayah ngajawabna teh. Aya saurang ngajawab, nu lain teu ngajawab, moal jadi dosa. Anu meunang ganjarna saurang ngajawab. Mata kalusna jawab sadayana. Pan intina salam teh ngadoakeun supaya selamat dunia akhirat. Halayong teu? Mata buru-buru rontok, buru-buru gabruk, buru-buru jawab gitu salam. Ima ini doakeun selamat, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cicing hare-hare. Emang jawab teh begitu diberi duit 10 juta sewang dirontok karena duit mah. Ini doakan selamat dunia akhirat. Cicing hari-hari teraskan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kitu eta ngaranna dirontok. Langsung dijawab ajib seperti itu. Angarkeun tah ngucapkeun salam teh. Kadua aya salam teh anu teu perlu dijawab. Seperti salam na makmum din imam dina salat. Imam nanti misalnya Ustaz Uloh, makmumna Mang Ikin. Mang Ikin aya ka dieu gitu? Sarikin. Simpan aja soal Mang Ikin. Mungkin kana we da. Emang tak apa mungkin Ustaz Uloh dipayun dia. Iwan. Ustaz dulu dipayun imam salat baiknya dipengkar cek Pak Ulo teh pan beres salat teh assalamualaikum warahmatullahi gitu kan apa iki teh atos tong jawab ulana coba iki teh ka hareup waalaikumsalam katilu aya salam anu teu perlu jawaban. Sapertos cecek kakang angkat jarah ka makam wali atawa ka makam pekuburan umum. Kuburan umum suka pekuburan. Cek assalamualaikum ya ahlal kubur. Eta mah teu perlu jawaban. Efeknya di kuburan anu ngajawab waalaikumsalam dikena pae harita kene kartos jeung teu setiap kajami kedah uluk salam. Contoh kanu keur maca Quran tong assalamualaikum kanu nuju tuang tekedah assalamualaikum apa aja lamun uik hek jamaah nu jarwang ini teh teu kudu salam lima keur ngariung dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sadua nu hati wae julang ngaganggu teh termasuk ulah salam ketika sedang taklim misalnya di masjid nuju rutinan ajengan nuju nerangkeun pikeun ajengan nuju naon nerangkeun hukum agama ibu-ibu teh kerusuh dirangkeun pake terojol kaburangan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh atuh kieu kabeh konsentrasi jadi bujana jadi saya nak geus poe calik teh kedah assalamualaikum tuh geningnya urutna teh nah ngomong teh kudu mikir atuh
Lamun ka urang kafir manehna ngucapkeun salam. Assalamualaikum, saya kafirnya ini cekap jawabna ke waalaikum tos. Waalaikum titik. Tong make waalaikumsalam warahmatullahi tong ka urang kafir mah. Betul? Ya. Itu nu acannya. Sok atuh langsung ka tilu. Tadi maka karan terangkeun salah satun yadkhuluna jannata bighairi hisabin. Kitu lamun dina hadis nama. Ngan ka cuma langsung kai amnya satu. Rajulun aksara minas sholati wassalam alayya. Orang yang memperbanyak membaca sholawat dan salam kepadaku masuk surga tanpa hisab. Jawab atuh. Lain amin. Astagfirullahaladzim. Jawaban teh alhamdulillah. Amin mah urusanna jeung doa. Sabe teh kajuan usahana sing tambah barokah. Nah, eta amin. Ceuceuk kakang usahana sing tambah barokah. Amin eta mah doa. Ieu mah nyaritakeun untung. Asup ka surga tanpa hisab satu adalah orang yang memperbanyak membaca sholawat dan salam kepadaku. Alhamdulillah. Baca. Alhamdulillah. Satu kali membaca alhamdulillah dituliskan 30 kebaikan. Kita geus amin deui wae. Aduh. Ya Allah, astagfirullahaladzim. Biasa pampangna. Nah ibu-ibu mah lamun ngaji geura kakara ustaznya berdiri hadirin sadayana amin. Nah urusana da teu amin kan. Terus henteu. Cicing we tambah tong amin. Balelo. Uih ti dieu. Hei, uih ti dieu perbanyak sholawat. Nu biasa ngan 100, uih tidak robah jadi 200. Nu 1000 kudu jadi 2000 supaya naon? Masuk surga tanpa hisab. Sabab nu ka surga tanpa hisab teh mah hiji naon? Anu memperbanyak membaca sholawat. Tambah hari sholawatnya harus tambah banyak. Cece tuh dari tanya ke cici jawab kah gitu. Cece neng kakang udah lagi mana langsung kompak Kang Iwan Hei amalan urang teh engke teh di parios ditekeun ka langit. Ka mana? Langit. Dia naik ka langit. Tadi langit teh Kang Iwan aya malaikat bagian imigrasi. Malaikat bagian pemeriksaan. Bagian naon? Pemeriksaan. Kete amal urang teh dipariksa ibu. Amal urang dipariksa. Dipariksa. PT tidak memenuhi syarat diterima. Akhirnya dialungkeun deui amalan teh kanu boga. Kupingkeun, cari. Aya nu diterima memenuhi syarat taikeun ka langit kedua. Terus pas rek mariksa sholawat malaikat teu aya nu wantun. Cek hiji pariksa tuh kumaha? Moal. Ya, pariksa itu soal. Nah, bet manawa ternyata nyarasa kumaha? Pan urang teh kabeh itu malaikat teh dijieun tina nur Nabi Muhammad SAW. Tewasa eta dina selawat jenengan agung, jenengan mulia Muhammad SAW. Akhirna malaikat teu aya nu wantun mario selawat.
Sholawat bebas pemeriksaan. Langsung naik lagi kedua, 3, 4, 5, 6, 7 nepi ka Allah teu dipariksa. Tah sholawat mah bedana kitu, teu dipariksa, langsung ditampi. Nu lain mah ibadah teh antara diterima jeung teu. Sholawat mah 100% pasti diterima. Bebas pemeriksaan. Ajib tidak? Ajib. Cece sholat, kakang sholat, cantang tuh diterima 50-50. Antara diterima jeung teu ditingali memenuhi syarat itu, wusuh itu, apa teu kana bab salatna. Rupanya baca Quran, maksudna kudu bener tajwid kudu apa. Sholawat mah 100% pasti diterima. Teu aya kamusna Kang sholawat ditolak. Teu aya. Pasti. Barang saudara ya? Pasti. 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 Diterima ku Gusti Allah. Matak Pak Haji mah hobi teh sholawat. Mau diperiksa ibu langsung bebas pemeriksaan. Mendak film mah tidak disensor, langsung ditangkap. Top marokotok. Bahkan ada bahasa kieu. Ini menurut Imam Athaillah radhiyallahu taala anhu. Di mana-mana urang keur ngora sok ninggalkeun pasunatan. Mun dina salat qobliyah ba'diyah. Mun dina puasa Senin Kamis tara keur ngora teh. Tah ayeuna umur geus salat. Seueurkeun maca sholawat. Nyeueurkeun maca sholawat di umur tua bisa menambah kekurangan keur ngora sok ninggalkeun pasunatan-pasunatan. Katamal ku sholawat. Ajib tidak? Ajib. Luar biasa tidak? Luar biasa. Minimal sholawat teh sholawat Jibril. Naon? Sallallahu alaihi Muhammad. Nah disebut sholawat Jibril. Baheula Nabi Adam nikah ka Siti Hawa, mas kawin teh sholawat. Tah dibejakeun ku Jibril ka Adam, sholawatna ki Adam sallallahu alaihi Muhammad. Jadi ngaijajahkeun malaikat Jibril ka Nabi Adam teh sallallahu Muhammad, disebut we sholawat Jibril. Badan ngaijajahkeun malaikat Jibril. Salat. Menuju cari kieu. Salam Muhammad, salam Muhammad, salam Muhammad. Mari eta tah. Tasbih ieu nu digital geuning ya. Angkaan. Salam Muhammad. Tah juga nu kieu tah. Bari cari ngupikeun ngaos teh. Salam Muhammad, salam Muhammad, salam Muhammad. Lain ngobrol teu pugu. Salam Muhammad. Itu cari dina kursi bari santai. Salam Muhammad, salam Muhammad. Napika sapoe teh menang 10.000. Wah ajib. Hayang naon wae ge geus bisa sampai 10.000 mah diijabah paul. Sholawat. Pak Haji cecema yang dilagamkeun jeung si Kakang pek. Bari ngelapan kaca di bumi anjing. Ahmad ya Habibi Habibi salam Habibi. Siapa? Ajib tidak? Bari ngislika Rabbi bil Mustafa balik maqasidana. Pek sholawat nggak diterima, kamu sudah diterima. Keluar di zaman terus ibak pick upan sholawat. Salatullah salamullah ala toha rasulillah. Amajabi Habibi Habibi salam Habibi. Tek anger diterima. Si Dede cerik wae, Incu mah cerik wae, Ais baca sholawat. Sallallahu alaihi
ala Muhammad. Budak teh meureun tiis ku salawat. Heuh petibra kitu. Cece boga salaki amak-amakan ais ku lecet. Baca salawat. Ya Nabi salam alaika. Salaki teh salawat. Kemudian mina asa tiga kana ku salawat. Reup pesare salaki teh dina Aisyah. Begitu naik ke anak, cek gini budak teh kumisan. Kasih di salakina. Ajib tidak? Ajib. Luar biasa tidak? Luar biasa. Tiada hari tanpa salawat. Indahkanlah hari-harimu dengan bersalawat. Yuk salawat lagi yuk. Nyok yuk. Nyok salawat. Budak teh. Budak pikiran kemana nih? Salat. Karena diangkat. Terima kasih Yanto. Karena saya baris. Untukmu kekasih. Ini minuman tuan kan? Keras gentong itu. Amal makan gitu ada langsung sok pandangan lagi pendek kami tutunuh sok angkat diri kalau mungkin. Ahmad ya Habibi 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 salam Habibi salam alaika Habibi yo Ahmad ya Habibi Ahmad ya Habibi Habibi. Suarakan tangannya. Ahmad ya Habibi 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 salam alaika
Astagfirullahaladzim. Jelaskan. Kedua, rajulun adzama yauma miladi bisururin wa batihaji. Dua adalah orang yang mengagungkan. Orangnya mengagungkan. Nah, sampai simpan. Mengagungkan apa? Miladi, hari adana kelahiranku. Tegasna jelema anu muluk. Bisururin wa batihaji, dengan senang dan gembira. Jadi muludan teh syaratna naon? Kedah senang dan gembira atas lahirnya Nabi Muhammad. Jadi ternyata nu muludan teh masuk surga tanpa hisab. Di salah satu tiket hayang ke surga tong eureun muludan. Jadi tong eureun muludan tiap tahun. Terakhir katilu ayus katilu adalah orang yang membiasakan sholat fardu berjamaah masuk surga tanpa hisab. Bapak-bapak, ranking kahiji derajat tertinggi sholat berjamaah adalah subuh. Ranking kedua adalah isya. Ranking katilu lohor. Ranking keempat asar. Ranking kelima maghrib. Mata rata-rata nu pinuh di masjid teh maghrib berjamaah teh sabab maghrib mah ranking terakhir. Di subuh mah ranking kahiji. Oh nya kitu teh we ranking kahiji mah teu pati loba. Cing kemana Cing? Cing. Ya tinggal ke dia. Mulu dan teh bisa kusok sodakoh kusok cece kakang hoyong teh duit babari asup kada babari dikaluarkeun dipake sok sodakoh. Salah. Hei, keculang cilu sekali ditinggalinya duit lamun babari dikaluarkeun babari asup deui. Babari keluar, babari keluar, babari asup, hese keluar, hese asup, mata sinina keluar, keluar sodako, keluar asup, ngomong nanti pika sebelumnya. Cing orang nanya kaman rek kamana cing orang mana yang turun beren yang aja yang turun cing dah askar harusnya tuh yang turun tuh sekarang udah hamil tuh kan bisa
babari keluar, babari asup, hese keluar, hese asup, mata sing mineng keluar, keluar rezeki, keluar duit. Tadi di Jaya Masjid Maisarohnya, ya maksudnya Maisaroh. Kurang bantuan yuk, supaya kayak duitnya babari asik deh. Ini orang babari dikeluarkan. Sabar hawe saya kemampuan. Mana bagian gelar sorbana tak Ustaz? Terus ayah, sok bantuan. Sok sini semangat kamu masjid nanya. Dari mata selawat. Innal habib al-Mustafa sok ada sian Shiva,
Uih ti dia tong eureun buludan. Uih ti dia sing loba mata shalawat. Uih ti dia jangan berhenti buludan sing istiqomah kaliwat. Uih ti dia sing rajin sholat fardu berjamaah. Anda punya tiket masuk surga tanpa hisab. Sing jadi ilmu ka masa dayana. Astagfirullah Rabbana Astagfirullah. Amin, angkat tangannya, amin. Amin. Allahumma barik lana fi umurina, barik lana fi rizqina, barik lana fi auladina, aminan. Allahumma salli ala ruhi sayyidina Muhammadin fil arwah wa ala jasadi fil ajsad wa ala qabri fil kubur wa ala alihi wa sallim. Allahumma habib ilaina al-iman zayyinu fi qulubina kari ilaina al-kufra wal fusuqa wal isyan waj'alna minar rasyidin. Sallallahu ala Muhammad al-Fatihah.